padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema gum biiznillah, Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu gum biizni, tandingan ku sia Tuan Syekh Abdul Qadir. Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu menang berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul, Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngaten umat nabe gumbi inilah. Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Kayak panjang dongeng deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan 3 minggu 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua itu? Ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus muatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua, wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoeun balik isukna kitu gede. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu jipan ibu rek kewan kieu diantepkeun guys, coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Horengan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Horeng kunyana ge teu kaharti yeuh. Eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelma kageteun. Wah Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu. Na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah. Kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi, kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho, ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah. Artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram. Lamun nyarita isukan hujan, tepat. Bulan hareup bakal terjadi anu, tepat jasa. Hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu munahan di jero hati anjeun gugula ka jauh aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong kayawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho
urusan tulisan nulis naon bae manehnya ho, urusan hikmah manehnya ho. Bahkan wat Taurat wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho, maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa. Teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa, datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus, jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, Masya Allah, masalah sih, masalah lah cara iki suka moal ngaji atau los ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh. Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng, wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud, komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gideg kabeh jelema di saat eta, angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa. Bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa. Lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama. Nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa. Geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna? Ingat Isa sakusya Allah. Wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nyawa sia ka manuk manyar teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking sisa teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tak manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karar itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenang pugu eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naon kan eta patani baheula teh aya dongeng naon pangangon teh wasak nyieunna tina lempung mun rapi gitu-gitu gujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan cenah mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu karar itu tah
bangsa suling bangsa olah-olie aduh dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nuhua harus carekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekul sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ye tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarak ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal diri geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gub biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya menanta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan Masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak
muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balik deui. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula, anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teh iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun ka kuburan. Wah, nu bae dah wah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidnillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah, ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir? Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat. Ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui, wa idza auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi, aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha? Amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan
Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam. Barijeng tanpa bapak, kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawen moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa, moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihissalam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir aing memeh Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Rohul Kudus Jibril dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini dibaraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan jeung Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, "Gum biiznillah." Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. "Gum biizni." Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah, "Gum biiznillah." Hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. "Gum biizni." Hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngaten. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan, ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah sayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teh hayang aing mah. Teh hayang mata aing teh dikembangkeun ku situ. Yo, gua cariin lu egok di sini.
Eta mah aigok, masya Allah, kahayang orang mah ulah make aigok, kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal kos itu besepatan guys. Tapi lamun gondrong lain deh. Kemana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepet jasa. Mas tong? Hah? Mas tong? Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Digondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok meureuk marah bae pan. Mentek geus hayang aing. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek kula mah bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Bisa bodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ke Kipalak. Masya Allah. Batak diberi ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun. Dites ilmu pucuk umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus. Tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak cilek Maulana Hasanuddin. Leh, cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkoromo. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukan atuh balokeng mana eleh atuh deh kumaha eleh aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat tas asar ngadu kotok di ditu. Hai si eleh ye, si eleh. Ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai kitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan, kula bae jadi kotok. Je. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan ku aing. Sia ta direkam sia. Aya babacaanana.
biaunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay biaunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuman balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja bisa ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge menang ti tuan guys ulang deh dah guys siap Jumat guys yang ngarupa kotok adek bener bae eta salat Jumat terus langsung ke kesultanan kuari siap asah kira ngarupa kotok coba kongkorok mau ngarada gede sorana atuh soleh jeung anak atuh tamah kongkorongo Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lo kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa nah diusap-usap make eta cek pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu kus kongkorongok deh nyaman tuh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh rongok sia sakali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umum kitu amat ya asana lain suara kotok teh dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mah disepakan wah lain batrak-batrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buak disoekeun burak aduh cak Hasanuddin mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon
tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin yang muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana tewaniin 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awak nak dek dibeleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabeh ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeunana mobil sia dikelagokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kumaha mun anak urang, na'udzubillah min dzalik. Mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren ku ari mah lain lalawara hese, ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mumbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae. Aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuh sia naon ieu golok paranti naon ieu paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong heulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah urang sejen. Tapi nu jadi raja urang pasar kemis, blonta pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen dah. Kristen brak kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade dah. Oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah ejey la awwala lahu wa la akhir awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha hiji bae Allah subhanahu
wa ta'ala. Urang kudu percaya ke Rasul-Rasul Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, Rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyakan lain pangeran, Rasul, termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, Rasul. Pangeran mah hiji, Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anu nyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Atab bin Asid saking Kiatab ngariwayatkeun ingsun saking Kiatab kang putranan Ki Asid radhiyallahu an. Muga milar bin Yusuf Allah anu saking Atab qala hale ngucap ya Atab. Cak ngucap ing lapad amarana Rasulullah marentahna ingsun sadaya sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukhrasalaina bu. Iya taden tak sirapa al-inabu inab apa al-inabu korma kama yukhrasun nakhluk kaya oleh den tak sirapa nakhluk korma wa tukhadulan den alap zakatuhu apa zakat nakhluk zabiban hal zabibale anggur bas. Rawahul khamsah ngariwayatkeun hu hadis sapa khamsah. Umrina wa fihi inqita'un lan iku tetep ing dalam hadis utawi inqita'. Al-mana lijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa imalal poqara utawi pirang-pirang kang bakir syuraka wa arbabil amwal. Pirang-pirang kancane pirang-pirang kang andene pirang-pirang harta pisamari ing dalam dua bil qadillahi aujabahu Allahu lahum fiha kalawan kira-kira kang ngawajibkeun ing lagi sapa Allah lahum kade arbabul amal fiha ing dalam amal minaz zakati saking zakat. Ina harta jelema anu sugih teh horenganan aya nu ngarejeungan nyaeta para fuqara dina zakat. Lamun teu zakat berarti nyana ngadaharan duit fuqara. Duit masakin harta fuqara harta masakin didaharan kuno sugih. Kabupati kapamarentahnya nasok nyebut korupsi orenganan Ki Haji nuleuh tibatan korupsi. Iya baik. Kalawan ya arbabul amwal nagalamun dan cegah sapa pirang-pirang kang andene pirang harta. Minal intibai saking alap mangbaat bisimari. Kalawan pirang-pirang buah arbabil amwal. Ilan tablugo gayataha takamaring yatatuma kaya simat gayataha ing gaya simar isolahi ing patute ing katoging simaring dalam patute la abarra dhalika maka yakti ngamadarat kenapa dhalika mangkono manut bihim kalawan itu bihim kalawan arbabul amwal. Walau in basatat aidihim lan lamun narima jumbalan narima babarapa aidihim apa pirang-pirang tangane arbabul amal piha ing dalam amwal la akhalla zalika maka yakti ngacadakeun apa zalika mangkono imbisat bihaqil fuqara minha kalawan hak pirang-pirang kang fakir minha saking amwal. Wala makanatil amanatu gara mutahagagatin lan samangsana oba alamanatu amanahiku oraden ngatakan inda kuli wahidin min arbabil amwal ing dalam menggusaban kang suci kang tetap saking pirang-pirang kang andai pirang-pirang harta wa ummalihim lan pirang-pirang kang niga ing arbabil amwal
wada'ati syari'atu hadha dari tamakan oleh apa syariat ing kala pelanggaran dia tawassala bihi darapan yang tanarima tetpung bihi kalawan madarabit sabar babul amal pirang-pirang kang ngandani pirang harta ilal intifa'i biha maring ngalap manfaat biha kalawan dobit wa padulan ngarak saya itu dobit al-salil masakini kadua pirang-pirang kang miskin hukukahum ing pirang-pirang hak masakin at-tahlil labyu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim wa qala wa kama qala nabi lan kaya oleh ngucap sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap ngajab ing labayan ulama warasatul anbiya'i bil ilmi ulama iku pirang-pirang ahli waris pirang-pirang nabi kalawan ilmu wa yuhibbuhum lan demenhum ing ulama ahlus samai sapa ahli langit wa yastaghfiru lahum lan jaruk pangampura lahum kadya ulama sapa alhitanu pirang-pirang iwak banyu ilbihari ing dalam pirang-pirang lautan ila yaumil kiamat teka maring dina kiamat. Qala Allah Ta'ala lan ngadau sapa Allah Ta'ala ing ayat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama Allah lam bimaradi ing basina di ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ucap kanjeng Nabi utatap ing atase kanjeng Nabi utai rahmat lan salam yang ngucap ing labadi ba'atsullahul khalqa yaumal qiyamah bakal nangyakeun sapa Allah ing makhluk ing dalam dina kiamat. Mayumayyizul ulama kari-kari misakeun ya Allah ing ulama. Yaqulullahu ta'ala maka ngadawu sapa Allah ta'ala ya masyarul ulama perkumpulan ulama inilah madha ilmi bikum illa li ilmi bikum satuna ingsun iku orang adokon ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waruh ingsun kalawan sira kabeh wala madau fikum lan orang nela ingsun ing ilmi ing dalam sira kabeh li u'adzibakum dalapun yang tanyiksa ingsun ing sira kabeh intaliku ilal jannati lumaku sira kabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman hampura ingsun lakum kedua sira kabeh lakum kedua sira kabeh. Sakumaha kangjeng pernah nyarios saur kangjeng al ulama'u warasatul anbiya ulama eta ahli waris para nabi. Lamun anbiya dijamakeun berarti seluruh nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ulul kadir kangjeng Nabi Isa. Terakhir kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun hayang nyaho ahli waris kangjeng Nabi Muhammad eta adalah kiai Habib Malai
Kiai. Oh nyana geus alhamdulillah bae kiai lain naon lain. Aya nu alhamdulillah bae dulu. Asa jadi kiai ibu. Lamun paharto maot buh sawit di Kalimantan ribuan hektar tirkahna dirangkas betung loba ambalaya. Berbagai-bagai tanah jeung perusahaan lamun SBY maot tirkahna ambalaya boga kapalnya nama Abi Berozak maot urang rugi urang rugi tapi Kangjeng Nabi maot teninggalkeun tanah, teninggalkeun pabrik, teninggalkeun perusahaan. Kangjeng Nabi mah ngawariskeun ilmu nu kuari berkumandang di berbagai negara. Eta adalah ilmu Kangjeng Nabi. Etalah ahli waris Kangjeng Nabi. Jol bae Ma'ruf Amin can puguh. Jol bae Kiai Agil can puguh jadi ahli waris. Sebab kriteria na ulama warasatul anbiya ai di dieu mah teu dijelaskeun. Penjelasan hadis al ulama warasatul anbiya bil ilmi nu kadituna warasu ngawariskeun para ulama para anbiya al ulama bil ilmi di dieu mah ujug-ujug bil ilmi bae padahal warasu al ulama bil ilmi boga kriteriana loba. Hiji ilmuna ilmu Al-Qur'anul Karim mencakup karena keseluruhan ilmu. Nomor kedua nyanana make karena ilmu. Nomor katilu ulama warasatul anbiya tenu di jero qalbuna ayat sirrun min asrarillah ma'rifat. Ceki pudoli aing tasub tadi dinya. Mau Haji Pendi banget jauh teman. Jauh bisa jadi kerak nama. Pelebas sirrun min asrarillah hese. Sebab ikhlas la as'alukum alaihi ajro. Panjang dina urayan al ulama warasatul anbiya warasu al ulama bil ilmi. Tadi tuna ya kene malam ya khalitu sultan. Anu teu ka pendopo. Nu aya mah di dieu ampura. Atuh nu aya di dieu saha? Abi mah lain jelema. Nu bantak ditenen di dieu al ulama warasatul anbiya bil ilmi. Haji wa yuhibbuhum ahlus sama dipake karesep ku ahli langit yakni para malaikat. Bahkan wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bihar dipangmentakeun hampura ku seluruh lauk nu aya di laut dicai
lain seminggu sabulan satahun mang mentakeun hampurna ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Lain ulama ecek-ecek sebab meureun malaikat jamual pati-pati resepeun jeung mang mentakeun hampura lamun teu ngambe kan kaambe ku malaikat teh ieu jelema teh aya ilmuan coba seungit apa henteu ceulina nu katuhu basa gitu kenca mah bau bentek cule amban malaikat teh terhadap ulama teh leuwih seukeut aya anu seungit nyahilir naek ka langit di langit teh wayas alu ba'duhum libadin sawarehna malaikat nanya ka sawarehna di man hadza saha ieu teh tepikeun ka ngahiliwir di langit ngambe kana kasengitan ieu jelema. Masyaallah. Malaikat nanya lantaran teu kenal teu nyaho pagaweanana man hadza saha ieu nu sengit dijawab ku sawareh malaikat anu apaleun hadza pajarek pen di kunyana mah padahal mah ieu mah lain pendi ngaranna ieu mah nya geus ngadengikeun bae ka aing teh lain di ku hayang jasa beureung kaambe ku malaikat kan tu malaikat moal bisa kacolongan malah mendelengana mah bau goni cek yang bau kredit ongko mana pak gugulingan abu nawas ditanya deui ku sawarehna malaikat man falat ma fa'alad naon pagaweanna ieu jelema dijawab ku malaikat nu nyaho hakadza wa hakadza wa hakadza pagaweanna teh meunang hudang nya nama asal hudang bae haju gegeurahan bae ngalawudu teu pernah putus wudu coba pendi nu ieu malah mameng seretan tadi bejana mah boro-boro boga wudu sanggeusna boga wudu terus teh eureun-eureun nya nama maca Quran maca sholawat di samping maca Quran maca sholawat nya nama teh eureun-eureun dakwah ngajakan ka Allah tanpa pamri di mana bae jeung iraha bae saha bae diajakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun nu mantag hakada wa hakada wa hakada ipeting nageh lain lalagaannya masuk tingali salat dage berjamaah urang mah aya berjamaah jeung bupati buka bersama ayang deket kita dihitungan sabaraha urang cenah nu ilu berjamaah jeung buka bersama ayo coba hitungan anu 300 nu 600 nu sabaraha karah deui tuh 1 juta nyaho benerna berarti osok ngomong doang nya nama bagian 100.000 oh iwan kabere tage ditongton ku malaikat diajak kun nyaho gura urang tingali malaikat nu can nyaho teh diajak ku nu geus nyaho ditingali tuh geura urang tongton peutingna tuh deuleutuh
timimiti maghrib berjamaah ngajinya najeng santri kemudiannya na ngariung nagembung berkatnya nama aya mah dibawa bae ya setelah ya mah tungku nganti lok barawitan iya mun barawitan malaikat ke bawah tinggal terus datang ke petingnya nasare terus palpasar jeung pamajikan nama teu meunang di dulu ulah di dulu teu wage gituan ulah dulu ulah antep paling ge 20 menit cenah bisa 1 jam esuk dak usah ada insani wala ka WC teu meunang di deuleu malaikat tara milu ka WC nungguan ditu di luar waya sosonoan jeung pamajikan sebab ari malaikat mah kapan eueuh syahwat nu mantaknya nama teu neuleuh di luar ketika orang toal-toel ka gado pamajikan malaikat mah indit si toal-toel cai gini-gini teh lah sakedeuk embung aing mah teu hayang geus gigit tah tidinya langsung hudang tengah peting jam 1 jam 2 mandi tuh dele cek malaikat jah tuluy datang ka subuh terus bener bae ieu jelema pagawean hakaza wa hakaza sengit di alam malakut di langit teh sengit lain lalagaan lantaran kaam ibadah teh ku para malaikat mah lantaran di jero atena aya ma'rifatullah sengit masyaallah iyalah anu al ulama warasatul anbiya iyalah nu nek dicaritakeun sirrul asrar ulama nu di jero hatana aya sirrun min asrarillah ilmu ma'rifat ti Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb memantak malaikat resepen jeung para malauk-lauk mangmentakeun hampura lantaran lain sakadar ilmu sailmu-ilmuna ilmu fikih mah ambalaya ilmu tauhid mah ambalaya tapi ilmu rasa nu hese ketika jelema geus dibere rasa ku Gusti Allah bakal beda karasa deketna Allah karasa neuleuna Allah karasa dengena Allah nu mantak umang omong nama endek kumaha bae lamun urang nyaritakeun sasiti jenar manunggaling kaula Gusti artina makhluk jeung Gusti teh manunggal padahal Gusti mah kapan maha qadim pan ai urang mah makhluk maha hadis atuh pajiin antara qadim jeung hadis mah tapi ku perasaan timbul bahasa manunggaling kaula Gusti eta mah urayan bahasa lamun Siti Jenar kos kitu baheula Ki Halaj kos kitu sarua bae Husein ngaranna mah dibunuh sarua bae sarua jeung Siti Jenar urang lamun nyaritakeun para wali songo sebenarnya mah sarua ngabogaan perasaan manunggal ngan teu dikedalkeun ndek ku batu manunggal atuh ja Allah teh asa aya di jero dada Allah teh asa aya di jero hate nu mantak dibimbing ku Allah ndek dibimbing lamun rasa dibimbing Allah na eueuh deuk kumaha lamun Allah asa aya bae di jero hate berarti hate kapan makan masa Allah aya jero hate ai Allah aya di jero hate mah tuh berarti Allah teh ngancik di jero hate atuh lamun ngancik berarti aya tempat manunggal hese ngomongkeunana tamaja perasaan urang teh anu mantak Allahu Akbar teh
maka usolli fardhu zuhri usolli fardhu asri Allah sejak kaula salat duhur 4 rakaat lantaran jauh jeung Allah bebe jadi jero hate ka Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho ai sia ku blon teuing puguh sia bisa nangtung enang aing puguh sia bisa ngomong enang aing puguh sia bisa kicep enang aing kunaon sia di jero hate bebe jatuh aing geus leuwih nyaho sia nangtung di makene ge ngalarudu jeung sakieu mandek lor atuh kunaon sia bebeja kulantaran asa jauh jeung Allah kitu deui bae usolli fardhu zuhri teka tapi kan teu bisa urang langsung ngageser teu bisa kitu wae jadi pagada kitu ku guru ya cenah salat kudu mukorana nya urang mah mukorana na mukorana huruf ya bae kudu mukorana hakiki hese mama hese ya yang penting aya bae Allahu Akbar teh artina mah Allah nu Maha Agung tapi di jero hate barengkeun Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar di sijro Allahu Akbar di mana bae eusian gue eta atuh terus bae ku ari ge kitu bae cek Allah ku bodoh-bodoh teuing sia aing anu nita salat aing anu ngagerakeun aja sia bebejak aing geus nyaho jasa eta mah percis cek Imam Ghazali mah jelema neuk dahar hajunyana nyokot piring waktu nyokot piring teh kunyana diomongkeun seja abdi nyokot piring neuk dahar neuk nginum haju nyokot gelas seja abdi neuk nginum nyokot gelas neuk nginum kunaon ari neuk nginum nyokot gelas tilok make seja-seja kunaon ari neuk dahar nyokot piring tilok make seja-seja kunaon urang deuk ke pabajikan tilok make seja langsung ceklak bae Allahumma jannibni syaiton apal jasa doa eta lancar kunaon deuk dahar nyokot piring teu make seja dek minum nyokot gelas teu make seja di meja aya lauk dicokot ku urang teu make seja ai salat Allahu Akbar di jero make seja-seja bodoh ieu gaji neuk naik ya neuk naik sebab ieu mah al ulama warasatul anbiya bil ilmu marifat lamun urang ku ari mah asa bareng jeung Allah hartina asa bareng teh perasaan urang teh jeung Allah isin bakalna ka Gusti Allah sebab urang teh didengekeun ku Gusti Allah sebab urang dikanyahokeun ku Gusti Allah sebab urang teh ditinggalikeun ku Gusti Allah ana ditinggalikeun didengekeun dikanyahokeun bari ningalina Allah mah ieu qadim urang can aya geus kadeuleu ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kadenge ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kanyahoan ku Gusti Allah da ciptaanana bahkan waktu urang di jero beuteung geus ditulis 4 perkara umurna pagaweanana sugihna jeung susahna bahagia jeung cilakana geus aya atuh Allah geus leuwih nyaho teu kudu make seja-seja atuh siai kos kitu jadi geus kanyakeun ku Allah wari malamun aya jelema jam 12 sabada azan Allahu Akbar berangkat ke masjid teu kudu Gusti Allah tanyakeun coba babaturan urang itu si Jaed mawa samping deuk ka masjid deuk naon salat zuhur asar 3:30 itu si asar Jaed deuk ka mana asar maghrib itu Jaed deuk ka mana maghrib batur ge nyahoan kunaon lari urang begitu salat bangun teu nyaho bahwa urang deuk salat zuhur ieu cek Imam Ghazali bodona ka hulu-hulu cak urang ka hulu-hulu ge cak urang rawak kidang mah bodona ka ulu-ulu dikurangan ku jarahan bodona ka ulu-ulu cabe arejo di akanan bae atuh panas ka beung-beung ulu sia beureuh ya nama dahar ge madang dia geus madang jeung sadia ka dieu ewesnya teh dibawa urang gila kadang-kadang urang gila ewesnya kunaon teh dibawa ka dieu
Urang kira we gitu ja. Entak kula haji embungnya bakal ditu ge garetek ngadengena. Ilu dibuat di awal lurah teh jero acan. Allah karim, lain bohongnya bener teman. Nah, orang sebagai pelaku, kunaon ya? Ilmu orang datang kadinya, makom orang datang kadinya, can jauh orang jeung Allah. Ilmu orang teh jauh keneh jeung Allah, sehingga orang ketika deuk salat ada rese, sehingga urang deuk salat zuhur batur nyahoan eta deuk salat zuhur kunaon urang teh jadi bodoh. Kumaha tuh cek Imam Ghazali atuh geus cara urang deuk cokot piring deuk dahar cokot piring eta teh kan jadi eta aya niatan jero mun teu niatan mun moal jadi eta muktarona eta muktarona teh praktek eta cokot gelas berarti deuk nginum ye ai niatna di mana niat mah ulah salah jeung ulah lalagaan ulah kieu aing mah deuk nyokot piring na deuk nyokot piring tapi padahal mah lain deuk dahar ieu mah abah pajar ku batur deuk dahar doang lalagaan atuh lain deuk dahar tah mah aing mah nyokot gelas bae padahal mah teu rek nginum ngan abah ku batur pajar deuk nginum padahal mah moal nginum atuh nyokot gelas lalagaan atuh takbir ge kitu bae asal ulah niat lalagaan we aing mah deuk lalagaan ni mah takbir bae nu mantak aing takbir bae kanyahoan di sisi katuh aing aya pimitohaeun itu berarti lain takbir teh takbiran cirina cek Imam Ghazali geus salatna berani henteu nyana ieu ngalaksanakeun pembatalan salat ketika nyana bener salatna moal beranian ngalaksanakan pembatalan ketika nyana teu bener beranian ai lalagaan mangke ge nya lalagaan deui di jero salatna ge atuh deuk kumaha atuh geus Allahu Akbar Allah nu agung eta niatna di jero percis urang deuk dahar nyokot piring eta teh muktarodan mibali waduh cenah teh kaharti moal kaharti ieu mah keur nyaritakeun moal kaharti naon sababna sebab urang mah ngan sakadar ngagugulung takrib riyad fatul muin dina kita beriad takrib fatul muin fatul wahabik namangan sakadar sakitu atuh lamun urang terus-terusan ngajina eta bae atuh kitu bae kajen ku kumaha ge geser hese nu mantak butuh penuntun disebutna guru mursyid dituntun digeser-geser ku guru teh sia teh pandek ngadatangkeun ilmu yakin mun kamari kakarak datang ka ilmu yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik kana hakul yakin ketika orang naik kana ainul yakin orang dibere nyai-nyaian ilmu marifat ketika orang datang ka hakul yakin orang dibere ilmu mukasyafah geserkeun saya tik-tak yakinkeun Allah aya lamun Allah aya sing isim berangkat Allah nyahoeun tanda nyahoeuna al-muharrik Allah nu ngagerakeun urang berarti Allah aya kacaritakeun Allah ayana ulah wa kajauh teh engke ge karasa ku sorangan eta mah nu kos kitu mah teu bisa diuraykeun sakalina diuraykeun cara Siti Jenar manunggal kaula lamun urang nguraykeun para wali lamun nguraykeun kabeh bakal kos kitu hampir kos kitu sebab naon perasaan aya teu kumaha atuh jahar rese perasaan aya nu mantak la khaufun alaihim walahum yahzanun teh atuh aya di dirina sebab naon atuh aya Allahan aya Allahan teh duku atuh Allah ngancik tah lamun urang nyaritakeun ngancik atuh berarti Allah teh itu nempati urang ieu kan manunggal deui bae balik deui mantak lalaunan ngajina sebab eta mah urayan perasaan udah menceritakan urayan perasaan tuh hese kecuali jelema anu datang kadinya mandak layari pul wali ilal wali di mana bae bakal kanyawan ku wali deui saon sebab akur perasaan anak mandak wali mambungan berjamaah jeung nu sambarangan lantaran di dirina aya mutiaraan nu mantak abi barojak mah delok berjamaah sebab di jero atena aya mutiara terpendam nu kuari mah leungit mutiarana
ternyata orang lain berjamaah bae salat henteu. Aduh, baru-baru berjamaah salat henteu. Lain henteu. Terus bae dibimbing lalaunan carana sakumaha cek dina hikam. Lamun urang butuh kolong ulah sejak nyieun kolong wari mah urang nyieun bale bae nu rapi mimiti nyieun tihang opat kemudian nyieun jalur-jalurna asup-asupkeun ka dinya terus luhurna teuneunan bale geus anggeus kolong bakal aya. Ulah niat nyieun kolong nyieun bale bae engke ge kolong aya. Urang teh ulah hayang maripat kuari mah urang laksanakeun bae cara-cara maripat bakal aya. Gok geura mentek lamun urang ngahayal hayang maripat hayang jadi wali moal jadi wali sebab eta nafsu kuari atuh kuari mah cara jadi wali bae kumaha cara maripat bae kumaha carana kumaha hiji zikir dua tafakur tilu merokobah opat khidmah urang bangun kuari zikirna modal kumaha kudu digurukeun heula sabaraha macana sapoena mun peuting sabaraha ulah nyaritakeun jadi wali jeung maripat zikirna bae gurukeun heula nu rapi baca manteu salat sabaraha di luar salat sabaraha penting ketika urang dek zikir kumaha carana. Nomor kedua tafakkur tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq sok tafakuran kumaneh khalqi geus aya nu ngitung 4 rupa nu tafakuran teh nu ngitung 6 rupa tafakur teh tergantung kumaha nu nguraikeunana. Geus aya jelas-jelasan tafakur teh ieu tafakur nya taat tafakur nya maksiat dan lain-lain sebagainya. Sok ulah wae nyaritakeun ulah hayang maripat tafakurna bae heula nu rapi. Naek ka ditu muraqabah. Hatina muraqabah teh ngintip. Di mana-mana aya sim bakal naon mandi kurang ngintip eta muraqabah. Hasilna bakal kadeuleu. Kumaha gede. Muraqabah teh ahadiyatun wa ma'iyatun. Muraqabah ahadiyah sifat ahad Allah urang muraqabahan sifat ma'iyah Allah urang muraqabahan terus datang ke 20 terus khidmat ngaladen ka guru dina ilmu thariqah mah teu meunang teu nurut ka guru boro-boro keur bener keur salah nage kudu nurut bae ketika teu nurut ka guru bakal moal menang faed. Ulah aya di jero hate guru kadua hiji bae guru teh hiji titik. Kok bisa kos gitu bae encan maripat bah hiji bae ngedek nuntun orang lantaran lamun aya dua engke nya pingplan berarti moal boga ilmu yakin hiji tuturkeun bae terus kajian kumaha ge kamanda kumaha bae perintah naon bae khidmat terus ngahidmat ngaladen ulah waka nyaritakeun maripat ulah hayang maripat ulah hayang kitu jadi wali asal eta dibangun maripat aya mulai mata kudu make guru. Nah geus jadilah ulama moal bisa ngalaksanakeun eta lamun teu bersyariat nu mantak syariat teh heula rapihan 15 tahun masantren ngagugulung syariat bae datang ka kitab Riyad leugit deui beak digegelan goyan Fathul Muin geus teu kabaca loba takriran sisina gedean keneh tulisan urang jeung tulisan kitab Fathul Muin eta baca syariat. Nah ketika orang nyelusup ka jero dibangun ku urang sesuai jeung aturanana sarua dari jeung nyieun bale ulah waka nyaritakeun kolong urang nyieun bale bae balena letik kolong letik balena sedang kolong sedang balena gede atuh kolongna ge gede maripat ge gitu sok geura urang bangun kuari masak mulai zikirna urang gurukeun heula cara narik napasna kumaha peureum naon maksudna
gideg anak sudah tak gideg sila anak kudu kumaha babaca anak kudu kumaha salat sabaraha penting sabaraha memeh salat memeh zikirna kudu kumaha heula gitu di tengah ngebangun terus ka ditu tafakur terus muraqabah terus khidmat engke ge aya sorangan nyai-nyayan gejarat ujah kaget bakalna urang dibere ku Gusti Allah kok aya perasaan model kos kieu sih anu batur tunduh urang mah henteu aneh engke bakal nanti aya hiji perasaan anu hese nyaritakeunana roh asa dek kaluar bae coplok jadi ya oh iya mulai nyumput besi kanyawan ku batur dek jadi wali mah tilok ngaroko bae oh kos gitulah iyalah al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alusama lamun geus aya maripatan di jero hatena dipake karesep ku seluruh para malaikat lantaran sengit jeung dipangmentakeun hampura ku seluruh lauk lantaran tilok nganiaya ila yaumil qiyamah wa qala Allah wallahu a'lam